Kumaha ya atan tambahkan teh kieu ek dibedahkeun da teu aya bosna teu liangna. Nya kumaha marahna ieu mana. Eueuh liang caian ieu mah. Hesenya atanana. Urang teh boga si pangki geus kolot. Kumaha menang umur heuh can menang jodoh. Kira-kira aya eueuh kitu kira-kirana gambaran saha kitu jodohna. Teu nya. Bising manehna geus boga encan gitu geus ditanya tah. Oh kudu ditanya acan. Ya kitu maksudna teh bising manehna geus boga tapi rek bebeja ka urang ngerakeun bising kitu teh. Bising eranya. Nya kudu urangna nu nanya ka manehna kitu. Pangkina. Ayo ka ditu terus muter. Nya tah turun tah. Ade. Lain. Apa mah aya itu ge nugelis sono. Nugelis aya. Anak tucok. Nah, kadang ngomongna rada kieu. Baba. Oh, baba begitu. Ari budak nama ade. Kadang ngomongna rada gagap gitu kumaha tah? Kumaha nya? Kumaha si pangkina we tah mah. Lamun budak urang ngadaekeun mah kajen urang nu kakolotna kitu. Heeh, kitu sampeurkeun nya. Kada tangan. Ada eta wungkul sampai saeutik ngomongna rada gagap kitu teh. Baba. Oh, gitu baba. Ayo ka ditu. Jalan Mbah. Aduh, Pak. Urang teh boga anak gadisnya terus ageung. Geulis mah geulis budak teh, han gagap kumahanya. Mending jodohkeun bae tah ka putrana Mang Empe. Oh, ka si Preng kita mah. Nya si Prengki budak nama Kasep putrana Mang Empe teh. Sugan bae aya jodohna sareng putra urang. Tapi kan urang teu boga duit mah. Jadi kumaha nya kayak sugan lamun ieu naon panen kapol kayak urang boga duit. Nya Pak, mudah-mudahan bae budak menang jodoh. Urang ayeuna yeuh nuju tatanen kapol mudah-mudahan bae hasilnya Pak nya. Amin ya robbal alamin. Ya sugan aya jodohna nya mah. Baru dak teh sugan aya jodohna itu daekeun anu ieu daekeun urang cuang hijikeun bae, dieukeun diseriuskeun. Pak, atuh hayu atuh cuang nemuin Mang Empe ayeuna. Urang coba jodohkeun budak urang teh sugan bae jodohna. Nya hayu atuh mah. Tapi tadi urang teh nempona teh keur di ditu, keur ditambak budakna teh nya sugan kayak aya si jodohna, mudah-mudahan mah aya jodohna anak urang teh. Ping disakiekeun. Keur mah kudu butuh salaki eueuh nu neangan. Wing aya nu merah HP anyar cing urang telepon. Halo. Assalamualaikum. Uning. Ning. Gini. Uning. Ai mana di mana nih? Ih, si Uning diajak ngomong ngabudak bae. Pan orang janjian Uning. Iya HP na nu budeg apa aing nu budeg. Oke, coba kasih si Neng sih. Si
Cuning budeg. Ah, diangkat. Assalamualaikum, Neng. Urang ulin, Neng. Neng. Ih, nah ada si Neng sih. Halo. Halo. Apa celi uing nu? Aya masalahnya. Halo. Neng. Ih. Dateng. Kela. Bu Haji, ari tadi aya naon telepon teh. Halo, tengah jawab. Naon? Tadi. Di telepon naon, di telepon geuning tengah jawab. Ari ngomong teh bener, mana ngomong naon? Ari tadi Bu Haji telepon tengah jawab. Iya kuring keur telepon, keur. Tadi nelpon tengah jawab. Kunaon di halo tengah jawab. Gimana mah ngajak gelut. Pugu kuring keur nelpon. Ya tadi. Tadi teh tengah jawab di halo teh ayeuna. Kuring keur nelpon, maneh datang. Allah. Akhirnya gagap bae sugan, waras-waras, dileletik. Aing mau boga batu hiji gagap, hiji budeg, pantat tadi Bu Haji Rara di halau-halau, ngabudeg bae ieu gagap ama pusing. Bokelek. Sengerti lah. Ngomong. Kabogoh. Ari kabogoh mah semangat nemen. Neangan kene. Ayo atuh. Kalian tuh gitu. Ieu setu enggal sacemarni mani ageng kieu sae deui. Oh tapi ya orang tara majeg ka mana nya ieu jalmi teh. Sabar ratus ribuan namun dipajak Cemarni. Mana teh inget kan kewajiban pajak. Ya Allah, sakitu 110 legana anu pajak mah poho. Kamana Cemarni jeung gadungna? Ai itu sudah buku gini. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kepedak sareng buku di dieu. Alhamdulillah Bu. Bade ka mana? Tadi namanya bade ka desa, bade ka ibu, bade peryogi. Naon kitu? Itu gadis dua teh hayang kawin, kumahanya? Oh, teh cukup umur acan 17 tahun ke handap. Gak bisa tiasa, ari 17 tahun mah. Pada 17 tahun kaluhur. Aya peraturanna kudu kitu. Geus teu peraturan karunya hayang kaburu nimang cucu. Ayeuna mah. Kenapa? Ngerti? Aduh ce, ayeuna mah teh kenging apel-apel kan ce, ayeuna mah kada ikuti peraturan pemerintah bae. Palaut ce. Buku abdi dantos garateul yeuh teu kuat, tos gateul. Gateul naon nenek atuh digaro, kagampang ari digaro. Atuh abdi ge sami buku geus teu kuat, geus puguh rarasaan ieu teh hoyong nikah. Kadangu cek buku di bawah umur kene tuh menang kawin tuh mendingan kawin we tuh jeung domanan Pak RT. Gandengnya kasep. Aya anak mamah gareulis mah kudu dikawinkeun ka domba. Emang domba saling domba. Kawin jeung domba. Ulahnya dijodohkeun pokona mah kanu ganteng. Ulah sok kalalawora, ari doa teh. Ari omongan teh sarua doa. Ngarti kasep? Keur mah mamah teh janda, teu boga salaki, boga anak, harayang kawin. Lamun geus kawin mah mamah teh meureun jongjon. Ayeuna segan warek nyogok buku. Mamah teh boga ceng-celengan. Menangnya mah. Duaan menang. Kuat abdi segarateun aneh. Ari ka buku ulah kari basa garateun nyerahkeun mamah. Ya udah tadina buku nyata anak kenyataan jeung mamah. Aduh, mani pusing. Aya anak sabar. Kuat sabar, geus gatel nemen ya Allah.
Da mama teh gimana teh ya udah nyebut garate hiji kan emak teh gara reulis bapak maneh teh geus almarhum kabeh jadi mamah na pusing teh eta mah masalah kabuku mah kumaha mama kan boga iya mangga Wayahna ceu teu tiasa ayeuna mah punten nya abdi bade ka desa heula ieu bade aya kegiatan teh kegiatannya teh nya punten sok gara pikir-pikir bae deui heula nya nya abdi bade ka bade desa heula nya tapi ibu kudu ngartinya ngarti bising kieu mantep nya mangga ceu dah mah jadi kumaha teh mah menang teu nikah teh menang teh justru tadi teh menang nok tadi sogok teh daekeun tapi mudah-mudahan kayak kembali deui mah da meureun sugan luluh bae sugan da rek dikarawinkeun bae da bongan geus lalengket jeung lalaki teh musingkeun ka mama itu geus aya mah kieu ayeuna kan urang keur zaman kieu meureunan ulah ngalawan aturan pemerintah bising urang paur terus keur pajamanan kieu mata kurang kade ulah ngalawan aturan pemerintah mah yang satu mah deuh ari kitu carana mah abdi mah bade ka ditu heula bade amang kan suka mana he ulah sok amang teu pararuguh nok anis eta budak bandel pisan naon deui sabi ani oge bade amang aya itu jadi kawin mah ulah pundungan he kumaha teh keur diusahakeun eta pokona masa cepetna hayang kawin titik mamah geus teu kuat gatel gatel mah gatel ngan keur mamah teh keur usaha keur mah usahakeun pokona mah usahakeun teh ulah jauh-jauh enggal uwi nak hei ayeuna si Kasep sebagai kepala keluarga da lalaki teh hiji-hijina di keluarga ieu teh kajen si Kasep bungsu ge kudu jadi kepala keluarga di dieu ayeuna mah sok urang usaha supaya budak menang kawin kumaha carana anak kumaha carana pikeun dulur urang bisa anak mama bisa kawinan nya heueuh eta dulur maneh sakitu dua-duana jadi kumaha sok carana nyaneh neangan batur kudu bisa kumaha carana supaya eta buku luluh gitu da diizina bising kitu kan teh nah blender kena lamun geus kieu teh pusing mamah na kena satu mah abdi bade nyusul antek abdi heula ayo dirayu mangka uih ulah sampai meeting di mana-mana ada anak awewe koma nyaneh sebagai kepala keluarganya Kasepnya loh didongakeun loh hati-hati nah tadi teh ditelepon hadeui sampai capek nembalana naon tadi ditelepon naha huha bae urang sampai capek nembalana urang nelepon tapi mana tengah jawab urang ngajawab tapi haji teh huha bae urang teh sampai capek ai mana ngomong naon sih haji budak sugan hah budak tika tadi di halo dijawab teh nembalan ai mana diajak ngomong di tadi teh ku urang geuningan tengah jawab nah ieu mah jelema teh nya iya coba katarik ngomong nah di tadi ditembalan nah tengah jawab kajawa meuli naon kajawa meuli sabrang kajawa di tadi di halo tengah jawab iya kuring telepon ka maneh ieu sampai pulsa uing beak erep ari maneh tengah jawab jual HP-na jual pakai meuli kuota aing mana ngomong nande gagu mana teh gagu tengah arti tengah arti ye uing teh nelepon si uning ditelepon si neng si ditelepon neng teu ngangkat eta naha kuota uing rep itu teh budak mana gagu mana itu dengar di mana lah budak di kamari uing dadnya udah toko yang jeung budak harap anu kieu pusing aku kudu dikorekan mah gede teuing aya nu leuwih leutik tuh
lain aing nu budak teh ih maneh kabeh budak diajak ngomong teh mana komo teu nyambung. Tuh kalau jejengkean kitu teh kajetan naon. Geus kieu ditelepon teh teu ngangkat naha sih kuota aing eret. Ngarti teu? Ngarti teu ngomong aku mata? Ngarti? Tuh. Ari tadi ngomong jeung ieu nyambung. Nyambung henteu? Nu gagap jeung nu budeg pasea bae. Yeuh dengekeun nu budeg nu gagap. Dengekeun. Eta teh si nu gagap teh nelepon bisu jeung nu budeg seah bae. Tadi teh ditelepon teh dihalau-halau. Hayu erek ngomong naon? Ieu nu gagap hayang kawinan. Hah hayang kawinan. Nyambung Ari kadenge ngomong kawin kadeh. Naon ngomongan? Ngomong kawin kadeh. kawinan. Kawinan. Kudu kumaha aing pada kudu teu ngarti pusing. Aduh masalah kawin mah konjreng bae. Jadi sebenarnya nu budeg kasih. Ente. Budak. Sampai pusing. Iya teh bener kamari teh ngadadak geus dilinggis. Ka dokter TH teh biar 2 juta. Duit eta teh. Lain daun. Lain. Itu di lebah itu ayah hiji lalaki ganteng, anak macam mami, hayu suang rebutan. Sanu rek milu. Lalaki. Si budak lalaki. lalaki si bae. Lalaki. Aing miluan gagu ih. Ke heula. Saha ituna? Can panggihkan jelemana. Naon? Ses, ayo sama kat. Ayo mangkat, aing nganter. Kuy nganterkeun eta mah nu gagak nu budeg mah. Hese. Laki cicing. Tuh, di ditu tuh anak cemat nih. Kasep ganteng. Oh, kuy nganter. Hayu atuh urang ka ditu nuturkeun dugan aya lalaki di ditu. Hayu. Hah? Dugan aya lalaki di ditu. Oh, lalaki. Si budak ari lalaki mah nyambung. Ada ari ngomong teh kata. Ih, atuh da ari lalaki mah nyambung. Diajak ngomong nu saja nih. Itu geuning di ditu loba awe gaeulis pisan. Lebah mana? Itu di ditu gaeulis pisan, aya janda, aya parawan. Tapi urang mah era asana teh ka we teh. Aya tuh tong samperkeun. Jandana masih produksi teu. Aduh, pokoknya Pak RT janda idaman marantep. Hayu cangulinan hayu kurang. Sugan bae. Daekeun. Atuh hayu siapa takut? Samperkeun ayeuna. Hayu. Tuh Pak RT, mun itu nuduhan awas sadaya itu musuh. Mun itu. Nya. Leuh, Anis, itu tiga nama ayah bujang apa duda? Itu. Ayo samperkeun ayo. Ki, geuning itu nyampeurkeun Ki. Inyanya Pak RT. Teh urang ge masih rada geueum geuning ningali garadis ieu mah garulis deui. Ada ye duaan mani garulis pisan kamarana neng. Eta A bade ka payun. Ari A bade ka mana? Balai nyarean anu ngenyor neng, ngenyoy. Atuh ari nu ngenyoy maper motor A. Nya amanya aya aja mengenyoy. Aya neng, anu ngenyoy pan nu bapuk. Ngomong neng nu bapuk kieu, aduh asa kumaha. Ah sia ama aya wae neng teh jadi era ah. Berarti ari anu bapuk mah ngenyoy, ari abdi sih anu kieu henteu ngenyoy ta. Neng, biasa aja pasti ngenyoy. Tapi nu ngenyoy teh nu kumaha heula. Duh, aya bae Pak RT teh. Engke coba Bu RT na disusulan. Bejakeun bae hayu coba Bu RT. Hayu. Ulah kitu neng, sadaya lagi hayang gaduh seseran. Hari kitu mah oke, Pak RT, saya gitu setuju. Amit aya lalaki tengeling. Allah, nu bener hiji nya. Neng, AA mah bener, teu kawas Pak RT rencangan urang rada cunihin. Ari saya mah lain cunihin Ki. Neang seseran saya mah. Hayu atuh ayeuna mah ni. Uang bejakeun Pak RT teh erek neangan seseran gitu. Hayu.
Balan tong kitu ya, tong kitu ya. Tong kitu no. Tong gitu kumaha tuh, ah? Tong kitu orang nyerakeun. Teu ngadakeun kumaha? Ngeraun kumaha orang si Aa nu ngerakeun. Pare sampur heureuy neng, sampur heureuy. Tong kitu tong Sebenarnya ulah masalah. Jangan seseran lah. Orangnya harga awewenya boga harga diri boga hate. ya wajar euy masih ngarorak keneh. Aduh yang geus boga anak, geus boga perbiah atuh mah nya rek neangan seseran. Hari anak mah di rumah. Hari kecil mah masih bujangan sadaya. Bujang ting-ting. Astaga. Bu RT. Bu RT nang ini teh aya Pak RT. Saya. Itu pokoknya Jangan sampai mati. Enggak, sok bari pilih aya di rompok mah. Tapi aya Bu RT. Dewek siki ngomong nu naon deui. Aduh, hampura Pak RT. Kacoposan Tong sekali-kali deui nya Ki. Muah. Aduh, eta kumaha mun aya Bu RT? Mudah-mudahan we can ungkapnya. Aman ya sama aman. Ayo atuh hari kita mah urang sampai si mama ke papa. Ayo. Mama, Bapak, bade ka mana, Nak? Keur amang we di Bendungan, Asep bade ka mana? Tadi tos di ditu di rompokna Pak RT tapi katimu jeung Garadis, mani Garadis pisan, Mama. Lain di antara eta aya nu cocok teu maneh kira-kira. Alhamdulillah Pak, budak mah gareulis, ngan urang bisa tawarkeun ieu teh, Bu engki teh. Ai Pak RT mah beda deui, pan eta mah geus boga rubiah. Oh, tunggu. Bener. Harita nya. Geus ki ayeuna mangki da mana teh umur salot geus meunang, Wayah lah. wis wayah kawinan. Urang rek dikawin ke anak si Titi, Anak ucok. masih ucok. Geulis budak nama hadenya. Jampra deui. Sudah apa-apa beup kitu mah Nah, seunana. senana saeucik mah. Kajenting da di luhur eta mah apa-apa. Hakimnya pada tadi dulu lain. Terus nate kanu kitu. Seunana cek we ge. Geus teh naon eta up gitu mah, nu penting nu handapna henteu. Keke punten Pak RT. Ari Pak RT panlencangan abdi. Ari Bapak beup teh naon dong can ngarti. Buku urang can ngarti ki, tanyakeun bae ka Bapak indung maneh tuh ditumpeng aya kana di dieu. Mama, Bapak, ari upap beup luhurna teh naonna? Ari mana oge teu ngarti. Pana? Ngarti keneh wae. Nu apa-apa teh ada ngarti. Teu ngarti keneh wae. Ai cek we geus kajen teuing apa-apa ge da luhur eta mah. Nah, ari handap pas kumadidinya. Nu penting mah teona tong apa-apa Gitu. gitu. Kan ieu budak can ngarti ye nu luhur nu handap teu nu kumaha cenah kitu. Teu ngarti keneh wae bujang kolot teh. Terangkeun nu kumaha. Ye, kasep. Apa teh nulur mah apa teh rada pelok gitu nyaritana teh ari handapna mantep. Jadi maksud nama hartina apa-apa teh. Nyaritana teh Teu kirang jelas meureun gitu. Tapi da budak nama hade montok kitu mah. Geulis nyaan uing Anak mah. cocok mah. Uing mun jadi laki mah bogoh. Sok ayeuna praktekeun ke si Bapak jeung si Mama kumaha ngomongna upap teh. Iya, misalkan uing hayang ka dieu teh. Gitu. Tah gitu. Jadi luhur na wungkul apa beubeub nama. Handap nama teu biasa bae gitu. Kan urang kudu bisa ngahartikeunana maksud jeung tujuan da tina praktek nama aya nya. Kurang koreh bae geus ngarti. Lain, tiga ayam rek gendong. Akik. Berarti ayam. Ayah keur ngomong apa-apa. Anak kokoreh kita. Yang ora kena Gas lah korek-korek. Jadi tuh itu kaset tuh. Bogoh. Bunga bayinya nete anu kaset mah nya. Gagap-gagap.
tuang neangan lalaki. Hah? Lalaki? Mana emang ari nempol ngadenge lalaki. Di mana? Di mana? Nyambung. Di mana? Ya itu di ditu hayo. Bisi kaburu beakeun ke Neng. Ayo mana ngajak ngomong uing di tadi? Hah? Bisi kaburu beakeun. Keheula ieu bisi labuh. Ayo mana egang kunaon? Eta mah kudu dibahas. Ya ngabahasna. Turun bero oge. Tuh cilik resep aya duaan nyanet nih di kulon tan wetan. Dua nana. Gila-gila tuh bisa tak kena. Ieu mah gagap-gagap teh strong. Lalaki nah yang kabeh dua. Kumaha bagina? Oh, sabelah nu kahandap, sabelah ka luhur. Aduh, bisaan ngabagina teh budak. Ayo, sama milih tadi tuh. Oh, Neng. Iya, aya nu kasep. Aya nu boga. Naon? Itu geus aya nu ngantian duaan. Hah? Hayang paparebut. Ih, urang hayang ka eta. Itu geus aya nu ngantian duaan. Arek paparebut. Ih, ari ngomong teh katari. Gimana pada cengap-cengapna bae? Arek paparebut itu geus aya duaan nu ngantian. Pokona maning. Mana ngomong naon bae teu nyaho. Nu jelas kudu beunang eta hiji. Urang mah kajeun jogol jeung maneh. Ya sok gerak gelut Ngarebutkeun si eta. Katari ngomongna. Sok gelut ka ditu. Urang geus Ieu uing mah teu keur ngalabelut. Naon? sok gerak gelut ka ditu. Si hayang mah sok. Teu keur ngalabelut, teu keur ngalabelut. Hayang lalaki. Urang mah embung. Kuning, embung. Nya sok ari hayang mah gerak parasnya ka ditu, gerak rebutan. Gitu mah Tadi gerek jogol, urang mah daek. Nya sok gerak gelut ka ditu. Urang mah embung. Mana ti tadi ngajak gelut ka urang ngomong naon teu ka dieu. Ari itu saha anu bongkok jeung nu egang kadariekeun teh. Eta mah kos janda nu harita ketangki. Eta na kunaon ki bisa aya papah bisa egang kitu. Paling geus sebeuheun teuing, teh. Sebeuh naon ari janda mah jarang adu dada. Ari Pak RT teh sakitu diterangkeun teh kaos teu ngarti bae. Milih sok mana. Dua nana kabeh bisa ngabagina. Geus kayak sam milih atuh tadi. Ayo salam. Anu didikeun anakna. Iya. Tata. Dah, dikorek. Dikorek. Si mamah naon sisirian kawas. Bapak. Gas. Ayo naon. Si mamah. Gas. Ya naon. Bapak. Duh, sakit. Aya pae jeung wingtel kasemen. Saha nami teh, Neng? Nanti sih kumaha. Sarua kan juga teu ngarti. Teu ngarti wing mah. Mangartieun. Naon eta? Ieu teh ngenalkeun dewekna arana si Ica. Oh. Ngarti Cemarni. Tah ieu teh geulis ka budakna. Kan wayahna da gagap. Kudu bisa narimakeun ya. Gagap ke daluhurna lain. Si, bagul kajen daluhurna. Handapna mah da moal. Oh nya piraku anu handap up. Bani malah kasemen. Oh nya piraku atuh handap mah alim nyaman bae. Nyaman bae nya sasaot. Moal Malah kasemen aya wae. Cok nuna teh. Udona da kitu Piraku. apa? Jadi kumaha kita tarima tah nu si gagap ieu na.
Soalnya diterima ya budak orang geus menang umur. Diterima atuh. Udah budak mah adeknya geulis. Geulis, ieu na gagah. Benang teh bae ki. Ya kira pikir-pikirnya Pak RT. Ulah pikir-pikir, hari itu di rumah tangga. Di masih rumah tangga wayang. Tambah katanya lain mun bisa mah sekali. Tapi luhur nah, luhur anu gagap mari handap teh gagap. Betul. Orsinil. Pak RT hari kiki naon? Pupuk-pupuk naon? Taros ke langsung atuh. Ah nya era atuh, tong era-era. Oh, bobogohan ya ki. Ngerti. Ikan aya nu gaduh. Ikan ieu bodoh. Tinggal. Yang teh pikir-pikir ke bapaknya. Ini Aduh mikiran naon geus meninggal. Itulah pikir-pikir deui, ari urangna seneng mah satuju banyak Orang mah satuju wae. Tuang anggap si lengser. Itu si baraya. Lengser na teh ieu. Ngakunya sering jaga cici. Neneng genit. Suka nyiumin pengki. nya, ajak kalah teh ya. Ajak kalah teh gagap. Ieu masih kartu Neneng jadi Allah. Deh, gitu we. Nya. Ganteng dah lalaki bener lalaki kan. Lalaki. Nah mana yang normal ari geus ngadeng lalaki. Naon? Lalaki. Heueuh lah kasep. Kasep. Daek. Ayam tadinya. Katari. Dan nu budak maluhurnya. Handap nama henteu budak lain. Handap nama henteu budak. Normal. Iya, heeh. Normal. Yang meureun naik, meureun hayu. Mana kunaon teh? Mana? Baheunana pepentungna gede teuing. Naon? Dibahas. Oh, isi baju mah bisa ngadeng. Kaditu. Ya kan segera ngomong. Assalamat heula, ulang heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kursi balik teh. Assalamualaikum. Kumaha yeuna? Naon mana tuh? Kali sikep ribut. Ai mana si galau kakap teh cengap-cengap bae teu ngerti ngomong wing. Ai ngomong di mana teh urang mah? Saha deui ieu? Nyaho baroneng uing teh nyaho. Ieu budakna betanya saha. Cek. Ari eta saha deui? Mana ya loba pisan kenalanna geuning. Eta ge papanggih di jalan. Oh, panggih di jalan. Neng saha aran atuh? Kumaha? Neng saha aran? Duka di mananya? Neng saha aran? Ngaran maneh saha ngaran? Bejakeun urang ka dieu hayang ka anakna. Kitanya ngaran, ya Allah Gusti. Ih, boga hayang ka anakna. Lalaki kasep. Oh, hayang ka anaknya emak. Oh, hayang ka anak emak. Mau jadi tamu. Emak mana? Iya. Mamarni. Iya. Oh, Ini biasa bae maneh teh deh. Naon? Biasa bae. Pugi urang budakna ge. Kan pugu hanya daekna ka urang. Mah jadi gareun. Ditimbang daekna ka urang aya. Aku masih gini sih kan budaknya. Geus kajeun budak ge, ari budak urang dadaekeun mah da handapna mah teu budak meureun perak putih budak sakabehna. Nyakur koplak saeutik meureun. Nya wajar sakitu mah. Gimana kas nemen. Ieu eta mah juga nu egang kitunya. Cek aing ge model-model bae, aya nu bongkok, aya nu budag, aya nu eupeuk. Eta teuingnya. Jika nama pepentungna gede. Ieu nu aki. Gandeng. Ribut. Ieu nu aki gede. Dibejakeun.
Urang mah wios egang ge sagala lagi kuat. Ngangkut naon bae ge kuat. Angkot bae Daripada kuat. eta nu hiji budeug, nu hiji gagu, Heeh, nu hiji ditindih. bongkok. Heuh ditinihan kuat. Kuat, insyaallah kuat. Ku salender meureun. Nyambung ari kitu mah ku eta, ku anak Oh, emak. kanu si ganteng. Satuju henteu mun ka urang. Satuju wae kolot mah kumaha cek barudak. senengeun nya urang satuju bae. Jadi kumaha eta? Nya, Yang kita nyawa budakna. Berak-berak Selain orang kawinan aja. jeung atuh geratanya. tes wae. Tes spek. Tes spek. Eta nganu eta nya Heeh. dipilih gitu sok. Sok beli kertasna sok kumaha carana ngatesna. Nya hiji-hiji. Heeh. Kumaha nya kieu nya? Itu apa lu ngamain buka ide? Kumaha tesna eta? Nah, sok bararingung ki, geus kolot kieu teh. Urang mah wios egang ge sagala lagi kuat. Ngangkut Oh. naon bae ge kuat. Angkot bae Daripada kuat. eta nu hiji budeug, nu hiji gagu, Heeh, nu hiji ditindih. bongkok. Heuh ditinihan kuat. Kuat, insyaallah kuat. Ku salender meureun. Nyambung ari kitu mah ku eta, ku anak Oh, emak. kanu si ganteng. Satuju henteu mun ka urang. Satuju wae kolot mah kumaha cek barudak. Senengeun nya urang satuju bae. Jadi kumaha eta? Nya, Yang kita nyawa budakna. Berak-berak Selain orang jeung atuh kawinan aja. geratanya. Jeung atuh geratanya. tes wae. Tes spek. Tes spek. Eta nganu eta nya Heeh. dipilih gitu sok. Sok beli kertasna sok kumaha carana ngatesna. Nya hiji-hiji. Heeh. Kumaha nya kieu nya? Itu apa lu ngamain buka ide? Kumaha tesna eta? Nah, sok bararingung ki, geus kolot kieu teh. Nama sok kumaha leumpangna cara leumpangna eta Leumpangna. parah nemen tuh heuh gitu. Oh, kayak geranya. Apa ka ditu tah? Ini sudah bisulan geus dah. Ah, rek milu tes sugan-sugan milik urang kawinan. Ini mu jodoh. Oh, siap kali. Yeuh, nilai kop. Itu bawa sapu nyeret. Sapu nyeret teh dibawa. Emang ke kopi. Itu bisa hibar mun sapu nyeret mah teh. Tok ka dieu neng. Arek dieu teh cenah. Tah aku si mah teh sola. Kumaha? Nyana teh. Eta na henteu. Naon? Dah, ya mah conge. Tuh. Mak, nyariosna katarik. Katarik, Mate pada katarik, cengap-cengapna wae. Nanya budak neng. Naon? Itu kadenge. Nyarios naon mate ih. Rek dipariksa ieu. Hmm. Itu kadenge keneh wae. Apa naon? Kadang ente cenah mana Oh. ditanya aku itu. Mohon kumaha gitu, Pak. Kumaha? Kumaha? Seneng teh cenah ka budak urang cenah sakieu. Atuh seneng pisan. Seneng pisan cenah. Seneng pisan, nuhun. Kayak dijelaskan kuing. Neng. Oke, Kak. Seneng Kak Atan Putra Abdi. Panyarios naon sih? Dasar nu budak ari ngomong takut kecalawakan bae, teu keneh-keneh bae. Teu budak teu naon. Seneng teh neng ka Putra Abdi. Seneng Tuh Bapak. dulu eta dengekeun. Ai maneh. Kunaon lah ditanya ku ibu geuning kitu. Kurang tarik dewek mah sorana. Kudu nyenger. Nangis kajeng cukup bapana bae. Oke urang taros lah budakna. Ya itu hiji deui sok dites. Ya kapayun heula. Mohon. Dia. Neng hayang dahar. Cek praktekeun kumaha hayang Praktek. dahar teh. Dah. Lain ku itu lamun hayang dahar kumaha. Lamun hayang dahar kumaha Neng? Tah kitu. Lamun mandi. Tuh gitu. Lamun Eh hayang lain, mecak mun mandi. Ibu mandi nanti gitu. iblung. Lamun mandi kitu. Iya. Sak momen heuh. Terus tanya deh, Neng, lamun tas mandi lamun tos mandi. di baju, Oh, di baju, di salin. tangga di bedak meureun. Bedak. Gitu. Kalau udah di bedak udah mandi, Lamun hayang
nyium kumaha? hayang nyium kumaha. Oh gitu. Geus ngarti aya nama boga konsina. Ieu namanya ke. Nya geus aya nama lulus. Sok neng ka ditu